Kuring daek nyabut sampe asal dibere betina. Kuring daek nyebut cece asal dibere adina. Tai kotok, tai hayang, sanu montok, aing ge hayang. Kata suara aing. Dipikir-pikir mah aya bahan. Ting bahan bangunan, ting naon nah. Karesel ulin mah kumaha anjogna ulin mah. Yuk, serius pokok ka ayu, kayak ngabahagiakeun ayu. Nya aku ayu hargaan, tapi ayu bisa bodoh. Pancen jalur koneng melengkung mah bebas yuk. Yuk, janji ke ayu mau ngecewakeun ayu. Ternyata neng ayu hianat ka aing. Padahal aing gak serius ka manehna. Sakali deh hampura lamun ayu teh gaduh ka bogo mah ayu mah kersa. Nya satu kuat tungguan nepi ka putus, kan ayu tos putus langsung ngalamar. Nuhun aman enggak? Lamun teu putus-putus kumaha ya? Aran lagi berusaha dek. Si boy si takdiranya. Tuh sih, coba tanyakan sugan apa ya? Boy, Oi, datang iraha. ayeuna. Kumaha cager? Alhamdulillah, dek cager. Uing kangen ka maneh. Geus lila teu pajeung. Geuning beuki ganteng bae sih. Ih, getek dikangenin ku maneh mah. Oh, kamari. Geuning karek panggil sih. Boy, aya berita kurang enak. Hah? Berita naon, Im? Neng Ayu geus sadana ku batur. Manehna pernah ngomong ngajak kawin ka Uing. Berarti bener neng ayu hianat. Terus kumaha, Im? Nya. Bunglah. Sadana ku batur kawin ka Uing. Satu nama tangan lagi, sugan aya. Ge, Kan di ngajak jajan. ge. Boy, kalah urang nek baju heula. Batu sok. Age Im, udah teuing. Oke. Lagi Im. Ya. Nah, Semenjak emang katanya loba musuh. Loba musuh. Heeh. Loba musuh kumaha? Ya loba musuh. Coba ya nanti lu manusia dua alam musuh aing mah. Maksudna di rumah manusia dua alam kumaha? Awe jadi laki bencong. Aduh, sia bukan musuh kos gitu. Hiji geripu koma tilu. Yang sini apa deh? Gua diperkosa anjir. Si mah mikirna ka dieu diperkosa anjir aing teh lalaki. Itu ge awe jadi lalaki. Tapi tua itu gitu ieu ya. Bisa gitu. Amit aing diperkosa kudu kitu euy. Hei.
Beb, balik ke mana? Dari ke warung ah. Balik diantar ku Amal, Beb. Beb. Kira jadiannya neh, beb sih kasih Siska. Heueuh nya mah can nyaho nya, aing teh geus jadian jeung Siska teh. Edan, sia bunget sih nangka buruk bege payukan gelis. Cungur, aya kitu teh dijaga ulah blotak bae sia mah. Ah, gini akur deh si jeung budak sombong iya. Kan kemarin geus nyeri hate lain. Kan kamari teh si yo minta hampura, bari ngolo ku seblak. Tapi ini seblak nama acan, can merah-merah acan ih. Ih, tekan amat. Ulah kitu sis. Ngaranna manusia mah teu luputina dosa. Oh, tah. Siska bade diantar mal. Moal ah dengan sakedap ieu, mangga. Oh nya eta kade aya teh otaknya. Anjir, nya hebat sade. Kamu cinta nyaho nek kumaha neh. Kumaha naon mah kumaha ieu. Kadena Saya coba deh. Bade ka mana? Bade ka warung. Neng sih bade ka mana? Bade amang teu aya batu di rokokna. Hayu atuh ieu bae ka warung. Be. Sudah, yuk teh. Bade ka mana? Bade ka Aim. Bade naon teh? Bade naroskeun ari aboy kapan dongkapna. Nya geuling can uwinya. Jana aya nu kangen berat ya. Enten neng, ka suami kaya kabarna. goblok. Goblok. Bebeb ayo anu gelis anu herang baranyai. Bebeb Siska nu lucu nu imut siga hilut cai. Ayu kan jadiannya Ayudi. Enten neng, anina maksa bae padahal Ayu tos ngomong ke boga. Neng ayo anu bager, anu gelis. Bade ka mana? Ngomong bae siga nu heueuh, bade teh ka maya ayeuna ka teh Ayu. Bade ka Iim, Ek naon yangan si Im. Mending ka bae. bade aya perlu. Hah? Aya perlu kasih Im. Si Im mah di ditu, tadi panggil jeung urang. Di mana? Sage, minum bae. Minum. Oh gitu kalakuan teh. Ari wah kabogo masuk selingkuh. Aa, dongkap dah aku mah. Geus lah, teu kudunya ho. Kalaki mau usaha mana mah bobogohan deui. Naon sih datang-datang nyarekan bebeb aing sih. Oh, jadi mana kejadian yang mudak bangor yo. Geus lah, enak urang hubungan naon. Henteu Ayu mah teh pisan-pisan ka Ayu mah setia. Wah, galagatna bakal aya perang dunia katilu ieu mah. Tesangka maneh yuk. Brok cek saya geus reuneuh usaha. Henteu Ayu mah salah denge. Ya emang Ayu di ngejar-ngejar Ayu tapi dah Ayu ditolak Rame yo, parebut awewe. Mending aing diparebutkeun. Banget we karasep yo. Hajar. Ngaku maneh yuk. Lamun maneh geus reuneuh ku batur, kamari pantos di MC, baru cenah jadi paraji. Heh budak ulah sok ngomporan ceule. Henteu Ayu mah henteu. Ya asa kanyawa si sama teh Ayu teh sia. Ieu mah orang bareng. Jadi nu mana nu bener ieu teh? Ulah wakal kepancing dan untungna mah batur. Percaya teh boy, amun si Ayu reuneuh. Percaya mah ka orang duaan saksina. Oh, jadi nu bibit rujit ieu teh budak bangor. Lain aing, si Ayu mah reuneuh nya budog. Nya, Tuh. Ada ge? Ulah banyak ngomong ka dia wani mah di dia. Mau aing di sawah lah.
Teh.